jadi sian matak di belum ya haju di aur-aur ku sebab sian ka aing sian kasiksa aing sangat sieun abdi teh kumbung-bungna disiksa abdi mah ieu teh bener-bener ngaku dosa abdi sakolong langit nyundul ka langit ku dosa abdi tapi abdi iman ka Gusti abdi percaya ka Gusti jeung ka Rasul Gusti Rasul nu nyaritakeun bahwa aya surga jeung neraka sangkilang abdi bajidor Gusti tetap sieun di ka nerakakeun maka tindakan terakhir abdi wasiat supaya di aur-aur awe Gusti teh nyiksa ka abdi ku sebab abdi percaya jasa ka Gusti lillahi lahumul fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi babarieun Allah mah. Ulah-ulah kakarak ieu aya keneh jelemana anu pernah didongengkeun ku kula teh apa? Jelema teu pernah ibadah ka Gusti Allah. Gaweana ngagalian kuburan nyokotan boeh bae. Dijual jadi napakahna teh nyokotan boeh bae dijual jangan napakahan anak pamajikan. Geus puguh judi mah geus puguh manehanana wah raradutan tapi iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad begitu manehanana muriang lain deui rarasaan panjana wasiat anak kadarieu kabeh abah geus lain rarasaan emak mana emak eta tungtung digigir aya naon tuh bah abah geus lain deui rarasaan asana abah paeh paeh mah paeh bae jajalin abah bae nu paeh mah lain kitu mun kitu abah doang nu paeh tuh sia mah kitu bae ka aing teu baja tetangga abah loba nu geus paeh babaturan abah nu geus paeh tumeureun ku ari giliran abah sia mah kitu hajar daun tuh bah abah kieu kapan sieun jasa ka Gusti Allah sinaon tuh bah pan abah sok kadege wejangan ti kiai naon bah di akhirat teh pan Gusti Allah boga surga jeung neraka nu bener di ka surgakeun nu salah di ka nerakakeun juk pan abah mah hirup kayaoan Gusti pan jore jasa abah mah ih sakanya aku lagi bener tuh pan siapa mabok aya di abah zina aya di abah judi aya di abah haju abah mapan napakah tegagali kuburan neangan boeh jangan apakahan masia jeung sia burung kula ieu tina boeh paingan kula kadang-kadang jadi pocong aja kumaha abah abah mah wasiat bae mun abah bae abah mah belum bae ih bah ulah tuh pan urang mah Islam ngajian belum wasiat sia ulah teh belum geus belum kumpulkeun areng-areng abah lebu-lebu abah andai kata aya tulang taleng anu encan jadi lebu tutuan ku sia kena jadi lebu haju di saat angin gede aurkeun lebu abah di luhur gunung atawa ka laut ulah satempat kena acak-acakan lebu abah emang kunaon kitu bah pokona abah sieun jasa disiksa abah engkepan hese aya lebu mah cak anakna bener oge nya siap-siap laksanakeun wasiat abah siap bah tak abah tenang abah geus lah cukup abah geus moal disiksa eueuh bae geus bos geus kayakinan abah geus kos kitu geus hal geus bah geura paeh bae je bener sampai dua bae paeh bapak
aya musyawarah anak-anak najeng pamajikanana yang najeng mah cak mandat teh apa sia mapan wasiat yang dibeuleum mak ngajupan hayang diajur-ajur lebuna aju dipiceun diaur-aur kedah ketebak angin di mana bae bener mak urang laksanakeun bela wasiat abah sia hayu geus eueuh salah dibeuleum geus dibeuleum ngerecek jadi lebu aya tulang taleng sautak saeutik ditutuan kena jadi lebu kabeh dibungkus terus dibungkus nungguan angin aya angin gede dibawa ke gunung di aur-aur bawa di ka laut di aur-aur dibawa di ka tempat sababaraha tempat kena acak-acak beres baralik kabeh akhirna Gusti Allah dek ngabuktikeun kemahakawasaan Allah. Hei bumi, nun Gusti. Seluruh kana tanah anu kaentepan ku lebu kipula anu di aur-aur, segera maneh kudu ngahijikeun lebu eta. Mangga Gusti, tanah kabeh ngahijikeun. Lebu-lebu nu geus kahiji jadilah maneh kipulan. Jadi deui. Tanya ku Gusti Allah. Pulan. Aidek dajak kasihan naon sababna eta sia make jeung hayang dibeuleum. Sagesta dibeuleum kemudian jadi lebu, sagesta aya tulang taleng kudu ditutuan kena jadi lebu. Haju kudu di aur-aur di angin anu gede, di luhur gunung, di laut jeung di mamanan. Naon coba maksud sia? Gusti, abdi teh ku sieun-sieunna kasiksa Gusti. Pan sieun kasiksa teh sia kudu make jeung dibeuleum. Keyakinan abdi ka Gusti teh sugan bae ai dibeuleum mah jadi lebu teh geus eueuh abdi, jadi abdi deuk disiksana hese. Jadi sia nu matak dibeuleum ya haju di aur-aur ku sebab sieun ka aing. Sieun Gusti. Sieun kasiksa aing. Sangat sieun abdi teh kumbung-bungna disiksa. Abdi mah ieu teh bener-bener ngaku dosa abdi sakolong langit nyundul ka langit ku dosa abdi tapi abdi iman ka Gusti, abdi percaya ka Gusti jeung ka Rasul Gusti. Rasul nu nyaritakeun bahwa aya surga jeung neraka. Sangkilang abdi bajidor Gusti tetap sieun dikanarakakeun, maka tindakan terakhir abdi wasiat supaya di aur-aur awe Gusti teh nyiksa ka abdi ku sebab abdi percaya jasa ka Gusti. Pulan ku sebab sia sieun ka aing sehingga boga tindakan kitu geus bae ku aing dihampura sia geus moal dikanarakakeun dikasorakeun bae geus ku aing. Gusti nun jasa tuh. Abdi di kasorga ku sebab naon? Boga keyakinan sia jeung sia sieun ka aing. Tuh. Jadi urang lamun sieun ka Allah nyaan sieunna dihampura ku Gusti Allah. Nu mantak jelema lamun nonton main bola bae eta mah teu sieun ka Allah. Beuleum tah mah. Kecuali nyana cara tadi minta dibeuleum di aur-aur. Geus cek ulah mah kuari madek bajidor mah bajidor bae. Maling-maling bae, korupsi bae, zina bae. Los engke wasiat bae ka pamajikan. Aing mah pangmeuleumkeun bae ngadengikeun surah Ki Uci kamari. Awe aing di akhirat teh disiksa. Bagas dilaksanakeun tungtungna di dunia dibeuleum, di akhirat dikerebekeun di neraka. Tungtungna disiksa dunia akhirat. Maksudna mah yakin lah, boga kayakinan anu pohara ka Gusti Allah. Ieu mah carita Gampangeun Allah mah. Dikumpulkeun lebu-lebu nu geus edi mamana ge dihijikeun dijadikeun urang deh. Masya Allah. Atuh tadi dage urang cai mani. Tadi dage urang cai mani. Cai mani mah atuh lamun dikeluarkeun ti peuting haju dikagelaskeun isuk-isuk haju ku urang pake sarapan ja embung. Sanu daek nyuruput cai mani. Gila nu aya.
Tapi kan dibentukkan ku Gusti Allah nu gagah jadi Mike Tyson, jadi Muhammad Ali, jadi Norton. Jadi pemain bola, jadi Kempes, Ronaldo jeung saja mana. Pohara tuh. Jadi politikus, Jimmy Carter, jadi George Bush, jadi Pak Harto, jadi Idi Amin. Apa pohara aja saya teh jelema masyaallah. Di samping nu ragus para nabi, para rasul. Keun tambah jelema-jelema anu geus dilalur, urang kuari. Anu di pasar gaweana eta cai mani. Anu di kantor eta cai mani, eta kos kitu nu kuari jadi bupati, emang bupati lain cai mani, cepedut. Anu kuari jadi dandim cai mani, eta teh kos kitu teh nu kuari jadi raja Jokowi cai mani ambelan ku sia. Ahok atuh cai mani, sia cai mani. Bedegul teuing si cai mani. Maha kawasa Allah, tina cai mani jadi urang. Jadi lalaki, jadi awewe. Masya Allah. Aya nu geulis, aya nu jore, aya nu kasep, aya nu jore. Cai mani kan kabeh ge. Engke bakal dikebalikeun ku Gusti Allah. Sianang jin aing tina cai mani, ku aing dijadikeun manusia. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basyira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara yushubuna. Terus dan selanjutnya. Tina nutfatin amsyaj, cai mani lalaki jeung sperma opum awewe dihijikeun. Selama 9 bulan nyana di jero rahim borosot keluar jadi si Juned. Wah, urang cai mani urang. Masya Allah, dak kudu ingat aing cai mani jadi kieu nang Allah engke bakal ka Allah. Urang tuturkeun aturan Allah tuh ulah sok sambarangan. Bakal balik ka Allah. Aslina urang mah lain nu di kadeuleu ieu lain. Aslina manusia roh anu diciptakan ku Allah leuwih awal di alam roh. Awak urang mah ieu mah taneuh menang nyeut tidak turab minha khalaqnakum ti taneuh aing nyeun sia. Wa fiha nu'idukum aing bakal ngabalikeun deui ka taneuh. Ti taneuh ka taneuh. Taneuh urang. Kasep tinggal kasep kubur, jore tinggal jore kubur, gelis tinggal gelis kubur, nu jore mah geus hirup kene ge kubur bae. Presiden kubur bae Pak KPRT mah geus hirup-hirup kubur abak. Kubur bae kabeh. Tina taneuh balik kana taneuh. Ai anu roh, ai aslina manusia roh. Roh aslina mah urang. Awak mah tina taneuh dibalikeun ka taneuh kubur. Macam-macam kuburana. Aya anu dina beuteung buaya, beuteung maung, beuteung gajah, macam-macam. Aya anu di padang, bak dibalikeun ribuan manusia ku ari. Teu puguh. Kena tsunami wallahu alam di mana ragag di kapal das jadi abu kabeh tinggal eta mah sapira awak min turabin ila turabin aslina manusia roh berhadapan langsung jeung Allah roh ketika orang maut cirina ketika orang paeh keluar roh awak geus teu disebut jelema deui mayit ngaranna janazah ngaranna bangke ngaran. Dek dikamanakeun mayitna, dek dikamanakeun janazahna, dek dikubur di mana bangkena? Bangke urang. Aslina roh urang, manusia mah roh. Anehna jelema kunaon ngurusan awak bae nu bakal dikubur, roh teu pati diurusan. Bloon-bloonna jelema ketika jadi pejabat nyana ngurusan awak bae. Di kantor kaimah ngurusana duit sakadar jang beuteung dahar hinum poka salat roh aslina jelema ketika jana
pae dikubur, bupati tinggal bupati, gubernur tinggal gubernur, jenderal tinggal jenderal, presiden raja tinggal raja. Roh nu berhadapan jeung Gusti Allah. Kunaon sia teu pernah urusan roh nu bakal babalik ka Allah. Tah kagoblogan jelema teh di dieu. Ngaji teu daek, roh gering. Roh teh gering. Awak mah kadaharanana sang daging nginum jang awak kurang sehat ya be komplek ayo sia aya koreng-koreng panasilin babari teh kos kitu bantu ayo urusan bae awak ayo urusan ku sia awak unggal peti hudang ka HS ka hudang deui urusan awak malulu anu engkena bakal dikubur nyawa zarah nyawa eueuh ke urang geus paeh mah roh urang kunaon teu diurusan teu dikenalkeun ka Gusti Allah diajakan ngaji harare sejasa cak Allah ieu haram ditabrak bae cak Allah ieu ulah ditabrak bae cak Allah ieu mah ulah atuh ditabrak bae cak Allah ieu pagawe henteu ieu atuh kerjakeun henteu roh ngejerit di jero awak urang teu diurusan cie emang kumaha gitu nu mantak ieu urang ngaji teh ieu kuari keur mere dahar roh kena yakin ka Allah hujan-hujan ge daratan urang teh keur ngurusan roh kedangeun lintuh roh urang anu di luar mah nya roh diurusan nya awak diurusan zahiran wa batinan nya nama eta cak di luar aing deui bae sial aturan makan urusan roh urusan awak wayahna puasa heula kuari mah keroh bae urusanana ya awak tinggalkeun ieu mah teu pan teu ieu mah nya ngariung bae opatan ngeunaheun jeung urang ngaji di dieu nya barang di dieu bacang geus beak 50 di dieu ambo budak malah mun aya keneh mah tukang bacang aya keneh CF dibak asana balik moal bisa hudang nya babarieu ieu ge pae 70 satu hari satu malam yaumun walailatun dipertanyakeun kunaon make jeung disiksa Gusti qala Ibnu Abbas cek Ibnu Abbas nu mantak disiksa li annahum lam yuzailu qaumahum hina abadul ijla bongannyana teu pernah misah ti kaum anu nyerembah kana anak sapi bonganjeuna teu pernah mentolelir ka jelema anu inkar bonganjeuna teu pernah dakwah cicing we nyalametkeun diri saat batur munkar saat batur inkar saat batur maksiat saat batur nyembah ka pedet nya nama nyalametkeun diri bae geus ka Gusti Allah eta teh bagus tapi disiksa bae tetep ku Allah ieu lah hesena jadi kiai di dieu ngomong salah teu ngomong salah di akhirat teh akan di akhirat ge karumpul kabeh di mahsyar ain geus badaragus bageus ngeunaheun jasa timbang saha ngaran abdi Junid digali salat puasa nang di saha sia ieu salat puasa nang di kiai bagus mana kiaina tuh kiai abdi bagus gas surga ngeunah Ahmad sia kade timbang sia bagus sia salat jeung puasa nang di saha sia nang ti guru abdi sia hirup ka zamanan Kangjeng Nabi Muhammad henteu sahabat henteu abdi mah zaman kiai anu gerakan kiaina aya sia bisa salat bisa puasa berarti berkat kiai bagus sia salat sia surga kan ngeunaheun mantap ayo kabeh yo ditararanya salat teh bagus zakat teh bagus segala rupa bagus ditanya nang saja kiai pengajian di mana sih ya di anu bagus surga jawara timbang jawara salat minus 0, derajat puasa minus 18 parah sedekah
Minus 20 min kabeh peribadatan puasa zakat salat minus Masya Allah. Main simpong, wow, 100% bener. Remi mantep, rolet mantep, kasino mantep, domino ayah kabeh, Masya Allah. mabuk, Ayah maling di pabrik loba, ngadu kotok, ayah Jawara, saya ngaran, Prengki abdi, nang saya ngaranan Prengki, lah nyonang saya, loba KTP abdi mah Prengki, Predi, batu sabara, genap, cik malaikat anu nimbang amal. Saudara-saudara sekalian seluruh manusia yang hadir di mahsyar ini, bahwa yang namanya Prengki ini telah dihisab, ternyata kebaikan-kebaikannya minus dan maksiatnya positif. Dengan demikian nama Prengki akan digujubarkan ke neraka. Apa itu gujubar, Pak? Ya lagi saya keluar, Jawara teh keluar Jawara. Barang keluar, malaikat. Enon sia. Abdi mung sosoranganan ka neraka panas. Deui nage, cek saha neraka teu panas. Sia yang saha ka neraka. Jeung kiai. Jeung Kiai panggil ka dieu, Kiai panggil. Abdi mah geus jelas ka neraka, tapi abdi hayang bareng jeung Kiai. Cek malaikat atuh lain bareng jeung kiai, kuduna jeung para jawara deui. Sia babarengan jeung tukang jimplong, tukang remi, tukang eta kuduna jeung eta. Da eta mah jelas teh mah geus teu kudu diteangan yang kapanggih neraka. Pinter kan jawara mah ngomongna pinter. Nu kos kitu mah engke ge araya, engke ge sasalaman ke di neraka kabeh araya. Ieu mah kumaha banyak kiai. Endek naon sia jeung kiai mah jeung moal ka neraka. Henteu, panggil heula kiai, panggil ka dieu. Sia zaman kiai saha? Abdi zaman Ki Fudoli. Ki Fudoli geus ngageter-geter. Wah, aing ka neraka oge cek teh. Apa aku jawara. Sial-sial teuing nasib aing cek teh. Ciut Ki Fudoli di dieu. Cek Ki Fudoli ulah kula bae atuh. Jangan bareng jeung kula Ki Nurjaya aya. Ki Wahab aya, cek aja loba kiai. Kula bae henteu. Cek nyana kula nu deukeut ka imahna Imah Ki Fudoli. Aju datang. Iya Ki Fudoli na, bener. Naon si jawara. Nah. Barengkeun jeung kula Ki Fudoli ka neraka. Engke heula masalahna naon heula. Sak malaikat naon heula. Tuh, ieu mah tulisan Ki Fudoli nama aya tah. Salat bagus, puasa bagus, zakat bagus, haji bagus, umroh bagus. Sanajan nya ngariung sok yang berkat tapi dah geus dihampura tah mah geus mah dihampura. Ieu mah bara ragus sakeuna teh tuh. Ayo, ieu bara ragus. Ieu rek naon deui? Aya kene malaikat sing jeli atuh. Jawara mah sial bae di akhirat ge tolol jawara mah. Sekos di dunia bae ngotot bae jawara mah. Ngotot. Aya naon di sia jawara? Kieu malaikat. Kula memang sadar tukang kitu bobok tukang taro. Kula kan tukang ngadu kotok di tukangeun imahnya na.
tapi kunaonnya teu pernah ngalarang kula diantepkeun ku nyana nafsi nyana ceramah ka batur, nyana ngaji, nyana magahan santri ngariung, kula ngadu kotok ditungtungan imah lah kehalangan sababara imah, tapi kula diantepkeun bae teu pernah dilarang. Nah, ku gara-gara nyana teu pernah ngalarang, kula terus ngadu kotokna dengan tidak pernah melarang, hijikeun jeung kula ka neraka. Waduh. Caki podoli sial-sial teuing nasib aing cak ya guys. Nasib aing jadi kieu. Tanya deui Mail Asia podoli ki podoli emang bener henteu pernah ngalarang? Henteu. Emang kunaon? Sieun kula kanyana sebab liana mah jawara bae. Kiai mah pokona mah tugasna ngalarang. Urusan kabelah dituna dek nurut dek tenurutkan lain urusan kiai. Aing main gapleh diantep, aing main remi diantep, aing mamawa imah ka imah hareupeun nyana lewat kunyana diantep, aing adu kotok diantep, aing nuntut ka pangeran dengan nyana ngantepna ka aing tetep kudu bareng jeung Ki Pudoli ka neraka jahanam. Aduh, cek Ki Pudoli aya-aya bae. Akhirnya bebe jaka Gusti Allah Gusti kumaha ya hijikeun tetep. Hijikeun. Ieu nu beratna teh nu berat teh kiai teu ngalarang munkarat dihijikeun. Ulah naon garang-garana ngeunah-ngeunah sebab naon dititahna ge amr ma'ruf nahi munkar. Nu tadi mah nu dititah ma'ruf narurut surga. Sorga kabeh nu narurut ngararaji di majelis, narurut di podium ngaji, narurut sorga. Tapi jawara anu henteu pernah dilarang lantaran sieun ke, lantaran naon ke, tetep bae nyana engke ngadakwa. Ieu nu beratna ieu. Keung meunang tibana ieu tah. Falamma akhadhat humur ajfatu nu mentak ieu nu 70 sakitu barara Gusta disiksa ku Gusti Allah dengan goncangan-goncangan gempa bumi nu dahsyat datang ka paekan ieu teh merupakan siksa. Cek Ibnu Abbas lianahum lam yuzailu qaumahum lantaran manehanana henteu pernah misahkeun ka kaumna hatta abadul ijla sehingga kaum-kaum ngibadahan ka anak sapi nyana henteu pernah mentolelir nyana henteu pernah dakwah janu dakwah nama Kangjeng Nabi Harun nu mantap Kangjeng Nabi Harun teu kuateun ge dakwah anu ngabantuan nu iman ka Kangjeng Nabi Musa aya ngan cara ricing bae ku cicingna disiksa ku Gusti Allah. Berat nu mantap. Mantap ulah mengocoprak bae ge sabodo. Nyaritakeun pamarentah korupsi, nyaritakeun pemerintah korupsi kajen teuing nyana benduk aing moal kebal hirup di dunia nyanana ge bakal jadi sampah masyarakat. Jeung teu aing mah dibenduk ku nyana. Aing mah nyaritakeun kredit haram dek di dieu nya dek henteu pokona mah asal nyaritakeun we hukum ti Allah kredit ala kos kitu teh 2 akad haram dek ditentang ku kiai desa bodoh dek ditentang ku nu kredit los lantaran engke di akhirat aing engke kunyana bakal didakwa. Hai ji kita mangke kamar lemon nu kredit diasupan ka neraka. Bus asup ka neraka. Begitu diasupkeun ka neraka nyana ajol-ajolan. Saya abdi Haji Pendi. Coba. Kunaon mangaji bisa ka neraka? Ngredit mobil teh anggus. Cek malaikat teh tetep abdi mambung sorangan panas. Hayang jeung satu, hayang jeung kiai. Kiai satu, kiai di zaman abdi. Satu kiai na Ki Pudoli. Kunaon tuh ieu Haji Peni make jeung hayang kiai atuh ngahiji bae jeung nu para kredit deui. Oh, tamatu geus teu kudu dicaritakeun ka paranggih ge di neraka.
yang jeung kiai bae emang gulon sebab abdi ngeridit teu pernah ditegor-tegor ku nyana malah nyana nginjeman mobil bae ka abdi oh sakene Ki Fudoli bener kunaon atuh Ki Fudoli eta teu pernah nyarekanan atau teu pernah nganasehatan butuh abdi sekali-sekali nginjem ka mobil nyana oh cek Gusti Allah hijikeun habek ngagujubar kabehan tuh kan ai kitu mah geus nyaritakeun haram begitu aya nu nungtut Ki Uci cenah eta kudu dihijikeun cak nu ngeridit ya emang gulon sebab kula ngeridit teu pernah kitu ditoel-toel ku nyana wong ke jamaah heuh tidak boleh sademo ke di ditu demo aing ngadenge nyana nyaritakeun haram kredit aja sia kredit aing mah ngeridit terus jadi nyana anu ka neraka aing mah aman Ki Fudoli doang anu ka neraka dipimpin ku Haji Pendi ya nah iyalah urang ketika aya munkar nu mantap kula mandek bawel bae kajen teuing dipake ka bendu ge kajen ketika aya kiai dibere duit ku pamarentah nyen proposal eta teh duit haram kajen kula mah dibenduan ge sebab eta teh lain jang kudu pondok pesantren eta mah duit ti APBD jang masyarakat eta mah duit rakyat getih eta teh lain kudu dibangunkeun ka pondok pesantren lain kudu jang masjid nah didinya lah kula mah sok ngomong bae kiai-kiai anu ngajukeun proposal eta teh lain kiai nu kos kitu mah penjahat berlabel kiai cenah bendu jeung teuing kula mah dibendu ge geus siap jasa ajo engke di akhirat nyana dipanggil kula geus ngomong kitu bae geus di mana sih cenah letak haramna mun hayang nyaho mah lamun yayasan ngajukeun proposal teh 100 juta anu turun mah 50 juta bocor 50 juta malah aya nu ngeri aya hiji proposal ngajukeun 500 juta di pondok pesantren kemudian DPR anu nandatangani DPR anu ngabantuna begitu turun 500 juta dibikeun ka pondok pesantren yayasan nambah 150 juta berarti tekor sabaraha 350 juta emang aing teh nyaho jasa lillahi ta'ala Allahu akbar per detik ieu nyaho jasa jelema nyaho yayasan nyaho DPR anu memperjuangkeun age insyaallah nyaho jasa insyaallah nyaho jasa haram eta DPR nanu jelas geus haram jasa korupsi nyana ngajukeun haram memfasilitis tuh siapa bangun sia nu palinter teh ya jasa eta kakarak hiji encan dicaritakeun nu samiliar encan jauh ieu sanya di Kabupaten Tangerang jauh insyaallah kulanya DPR ge nyaho yayasan ge nyaho cenah kiai ku bisa nyaho kitu emang gaib tanah panyanana bebeja kae sabaraha yayasan nu bebeja lantaran kan nyerian ngajukeun sakean turun sakean ngajukeun sakean turun sakean kumaha cenah ieu kula jih eta kumaha cak DPR teh goblok jasa si bebeja di bae ka Kiai Uci teh tolol teh teh jadi bae nyanyahoun sia tah aing nu tolol bego ji urang adu tolol jeung sia ayo kula mah bawel kajen abe naon di akhirat aing aman mana aing sakala rupa geus carita-caritakeun korupsi geus caritakeun urusan yayasan geus caritakeun proposal geus kredit geus beres begitu di sidang ku malaikat Haji Uci siap mana pernah nyaritakeun tentang kredit sangat siap coba salah satu saksi Haji Makmun. Emang Haji Mamun aya lamun teu undangan. Aya jada. Ye. Jauh dua teh kukula dicaritakeun we jarang ngaji di zaman abah nya mah.
tiba heula nya nama ngaji zaman Haji Meme, Naib Meme teu nyana eta kolot-kolot ku lagi sok neuleukeun ke zaman gagah. Disuud teh zaman eta. Eta araya keneh tinggal hiji dua deui, moal kebal deui teh ge. Iya, sekolah nyaho. Kiai haji teh nyaraos etikan pan bae ngajina. Make sepeda, make motor gelas eti nyaho jadi si A si B si C si sa haji ahadu nyaho sok ngaji terus kabladi terus dipicung ka dieu nyaho. Atuh Ki Soleh baheula masuk ngaji kabladina mah teu barang asup Golkar aju teu ngaji. Jajan nyaranaho terus digemborna Ki Muhtar atuh nyaranaho aja. Terus detik teh nyaho sa nu nyaho atuh mantak Haji Mamun kula sok diomong bae beusi Haji Mamun kuna eta mah nyana mah titipan abah ngaji tiba heula nyana mah datang ka kuari muriang bae saksi jabat tuh 1 2 pernah kamu nyinggung korupsi terhadap pemerintah sangat Pak bahkan dari mulai papan atas sampai papan buruk Pak. Saya jelasin. Satu persatu kalau dijelasin mulai dari Abu Rijal Bakri dan lain sebagainya saya tahu. Perkorupsian di kabupaten pun saya sangat tahu. Sebab pemasukannya saya tahu. Ada 4, sekian triliun yang digunakan sekian saya tahu. Untuk PNS sekian persen, untuk pembangunan sekian persen, untuk yang ditilap sekian saya sangat tahu. Dan saya sering singgung, adapun dia benci sama saya, leg-leg ku sia benci. Aing mah salamat tuh cak malaikat, bagus C, bagus. Enggeus, aing mah diamankeun ku Kangjeng Nabi Muhammad, mantap. Tinggal aing ngadadah dadah bupati, gubernur, camat. Tinggal nyana bae tulungan atuh aing pan aing osok korban, cakna. Korban duit siapa? Duit pemerintah. Duit pemerintah nonsen. Namun duit sia hayu. Tah, mantap. Lamun ka masjid duit pribadi terima, lamun duit pemerintah ulah. Korban duit pemerintah, oh masalah ngan teu jadi ganjaran. Atulinnya ana panu korban tah mah. Atulinnya ana nu korban tah mah. Ngan sakadar referensi doang emang korbannya lain atuh jangan duitnya mah saeutik. Malah mah keluarkan korban 20. Tapi nu keluarkan 15. 5 lagi kemana yang 5 lagi? Mati. Mati di mana? Mati. Mati di mana? Di perjalanan. Masuk ke mana? Kandang bupati. Ini kumaha coba. Iya kan bahaya. Ye, emang aing teh nyaho. Ulah sok sombong cenah sia ki uci aing mah iku aya sombong bae. We henteu bae. Sia mah benerkeun bae onggoh. Abeh naon di akhirat aman, di dunia moal kebal carita-caritakeun ku aing alah geus segala rupa dicaritakeun. Oh mun nyaritakeun kelas MPR kelas DPR emang teu nyaho jasa insyaallah jauh emang kiai bisa nyaho kos kitu atuh aing sekali-sekali asup ka ditu asup ka DPR aju maksudna kadeula dan henteu aing teh mau jadi jurig sekali-sekali jadi jurig. Ih sakadar ngajakan ka Allah mun jadi kiai sing bener jadi kiaina, mun jadi pemerintah sing bener jadi pemerintahna, mun jadi petani sing bener jadi petanina, henteu ngalarang jadi pemerintah, teu ngalarang jadi petani, teu ngalarang jadi pedagang, eta mah urusan kahirupan. Tapi sing jujur sing adil moal kebal urang bakal datang ke Allah urang kiai ditugaskeun ngalempeng-lempengkeun ketika henteu noel cara tadi kabawa ku jawara Ki Pudoli musruh oh kan aing embung jara Ki Pudoli embung aing tetep nyalametkeun diri medek anu ngadu kotok ku aing didatangan dai seueur sok ngadu kotok bae atuh menang teh le menang ade sit aing ada kalau nu bendueun, nu bendu kajen, geus siap jasa dipakai ka bendu kuno ngadu kotok, kuno judi, kuno mabok, kuno zina, kuno korupsi, nyada berendueun nyaho kula ge jelema nu bendu. Enggak salah, ngan kula da teu bendu. Kula mah teu bendu sebabna tugas ngan sakadar mepelingan.
anu engke mere hidayah mah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah iyalah ku gara-gara anu 70 teu pernah mentolerir, teu pernah peduli terhadap peradaban anu berubah. Ibadah lain ka Gusti Allah tapi ibadah ka anak sapi nu dibawa ku Musa Samiri nyana ku Gusti Allah disiksa ketika jelema pararaeh Kangjeng Nabi Musa neuleuh jelema sing golepak sedih ceurik qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyai cek Kangjeng Nabi Musa Gusti Pangeran Abdullah syi'ta lamun Gusti kersa dek narusak ka hamba-hamba Gusti nu 70 dek di maotan dek disiksa atuh alag taum min qablu wa iyai maninggal Gusti ngarusak memeh kaluar abdi di negara Mesir ke Gunung Tursina wa iya jeung abdi atuh kamari bae abdi siksa ulah geus datang ke Gunung Tursina disiksa mending waktu keur di negara disiksa kabehan liu ayeuna Banu Israil zalika walayatahimuni abehnya langsung neuleuh ka umat-umat kaum-kaum Bani Israel disiksa ku Gusti Allah wala tatahimuni sehingga manehna nanti aya penyurigaan kasim abdi Gusti mun ku Gusti dek disiksa ayeuna atuh maning kamari bae memeh berangkat nah Gusti make jeung nyiksa ayeuna engke lamun abdi balik sorangan ieu kaum pararaeh mana ting curiga na meureun kaum Bani Israel tuh Musa berangkat ke Gunung Tursina nu 70 pae dibunuh berarti ku Musa Gusti ulah sampekeun ka kitu ulah sampai ka kitu Gusti law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya atuhlikuna bima fa'ala sufaha minna apakah Gusti maehan ka kami sadaya ngarusak ku pagawean kalakuan anu diperbuat ku jelema-jelema nu bodoh ku gara-gara nyana nyembah pedet ku gara-gara pindah pangeran sebahagian kanari itu kemudian kami disiksa kabehan atuh likuna bima fa'ala sufaha nu dimaksud Gusti atuh ulah ku gara-gara batur nyembah ka pedet abdi disiksa ulah Gusti hamzah nalil istiatab maksudna menta kadeudeuh jeung kanyaang Gusti anu nyembah ka pedet bae anu inkar bae ku sebab manehanana inkar dosa-dosa jana kok siksana dibikeun ka kami Gusti atuh kami masalametkeun bae Gusti deudeuh jeung nyaahan atuh Gusti ulah sampekeun batur nu nyembah ka pedet ku Musa Samiri diajak kaju kami anu disiksa ieu di luhur gunung atuh likuna bima fa'ala sufaha minna in hiya illa fitnatuk teu aya ieu mah sakadar cobaan cek Gusti aing teh nyoba Musa ketika maneh munajat ke Gunung Tursina mukalamah jeung aing kaum teh dicoba ku aing ketika ditinggalkeun ku anjeun sebagai pembawa risalah ieu teh kaum deuk dicoba ibadahna aing teh nyieun Musa Samiri aing nyieun kaistimewaan kabisa Musa Samiri nyieunlah tina perhiasan kaum Kipti emas perak jeung sajabana dihijikeun dijieun anak pedet sehingga anak pedet bisa nyarita bisa ngomong bisa sasada bisa mukalamah ku aing dicoba man usaha kaum ngagelok atawa henteu nang aing nyoba in hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasya wa tahdi man tasya ulah bingung Musa
ulah bingung sebab urusan aing nyoba tah cek Kangjeng Nabi Musa horenganan eta teh fitnah teh cocoba ti Gusti teh tudilu biha man tasya nyasarkeun ku cobaan eta teh ka jelema nu dikersakeun ku Gusti deuk disasarkeun wa tahdi man tasya jeung ku Gusti nu deuk dituduhkeun mah dibere pituduh horenganan eta teh kabeh nang Gusti khususnya di zaman Kangjeng Nabi Musa di zaman orang timbul berbagai permaksiatan tetuh gereja nang Allah hakikat nama dek nyoba ka kaum muslimin mukminin Kabupaten Tangerang coba sia ayana gereja didinya belok apa moal dibangun kelenteng hakikat nama nang Gusti Allah jamaah makhluk Gusti Bupati teh menandatangani gereja, menandatangani kelenteng dan lain-lain sebagainya, menandatangani pihara. Eta teh kapan makhluk aing bupati, urusan bupati dorakana eta mangke di akhirat. Ngan aing dek nyoba ka kaum di Kabupaten Tangerang belok moal. Aing nyoba melalui perekonomian Yahudi. Didominasi ku Yahudi timimiti matahari sabar subur datang ke Indomaret Alfamart iyalah kabeh teh ala Yahudi kemudian di toko-toko elit BSD misalnya didinya geus tertera seperti di Abu Dhabi di Dubai di luar negeri minuman keras timimiti nu leutik datang ka anu gede nang aing cak Gusti Allah melalui hamba-hamba aing anu murka ngan aing dek nyoba ka kaum Kabupaten Tangerang khususna ngagelok moal tempat prostitusi loba jasa di Citra loba di kawasan Ambalaya berbagai kelas ngampar kelas misbar kelas itu leangan kosong kelas hotel motel dan lain sebagainya eta teh pada hakikat dabakan nang aing emang nang sanang melalui jelema biadab nu ku aing diciptakeun ieu teh jang nyoba ka anak-anak muda di Kabupaten Tangerang khususnya jang tokoh-tokoh saha anu dakwahna kenceng anu ngalarang saha pemuda anu bisa mempertahankan akidahna saha jawara anu kembali tina lembah-lembah hitam kemudian ke lembah putih saha lamun henteu dicoba kitu moal kanyahoan mana kiai nu gagah jeung mana kiai nu henteu gagah lamun teu dicoba model kitu mana pemuda anu kuat akidahna jeung mana nu teu kuat lamun teu dicoba ku aing ku hujan moal kanyahoan ku hujan mana nu ngaji mana nu teu ngaji cobaan sarua bae ternyata begitu dibere hujan 70% ngaringkuk di iman cobaan sakilang nu ngaji ka dieu ge teu murni nu tadi teh lantaran nyana embung kampange jeung polisi sakitu teu cenah kiai yang murni rek ngaji teu mah geus mah urusan nyana jeung Allah aing mah keur ngomong bae teh urusanna ya kanyawan ieu beungeut anu merengut jeung henteu mah coba terus engke gitu bae berputar dunia ini berputar engke aya jelema naon kitu ngaranna itu jelema nu duga lah engke ditimpali deui ku Gusti Allah jelema anu Gatot Kaca datang deui Arjuna datang deui Samyaji datang deui kitu Cepot datang deui engke ka dieu si Gareng datang deui ka dieu si Semar datang deui terus Kombayana woi datang deui pan cenah kiai nya rokok sekarang itu dan disiapa ini engke nyaho teh datang tuh atuh kitu bae terus bae datang zaman Soeharto jel Gus Dur lawana datang deui zaman SBY datang deui saha datang deui terus ketika tandingna deuk dirusak berarti ku Gusti Allah
kuari di luhur dager kosong Indonesia kuari keur kosong nu berjuang di atas bagian agama aya Habib Lutfi hiji sosoranganan nyana datang sosoranganan lain lalagaan sosoranganan nyana sebab nyana mah teu termasuk ikut di NU secara praktis teu pernah ilu ti ieu ge sebab nyana mah di thariqah tapi nyana ingin memperjuangkan agama. Nyana mohon perlindungan ketika kemari Multaqo datanglah ke babara menteri menta di itu rekomendasi presiden alhamdulillah merekomendasi datanglah di Turki datanglah di Maroko datanglah di Baghdad datanglah di Malaysia datanglah di Amerika datanglah di Tunis datang dunia kelas nah ieu teh naon ieu deuk nyaritakeun negara anu keur carut marut Indonesia khususna umumna dunia Islam cuma cerita kabeh nyaritakeun bener organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna di antara organisasi kitablah hiji sarua bae Al-Quran tapi kenapa tidak pernah menyatu eta nu deuk diobrolkeun di Multaqo teh Banten nu menang undangan hanya kula ngan teu ka ditu tapi nyaho kok bisa nyaho sih ulah loba omong sih ulah loba omong pesantren hanya babaraha pesantren mesti nama orang NU nu aktif tapi henteu hese nyaritakeunana kuari carut marut dek mempersatukan bangsa jeung negara agama di jerona minimal ulah coplok ieu teh sabaraha provinsi kahiji nomor kedua ulah terlalu ngarasa bener sorangan coba kita duduk bersama matak laun coba ieu dijadikan Irak geus porak-poranda Suriah geus porak-poranda Yaman porak-poranda masih terus Yahudi bakal ngarusak berbagai negara. Indonesia sangat diperhitungkan untuk dirusak. Tetapi Amerika membaca sekian lama dikristenkan kok tidak berhasil. Sekian lama diwahabikeun kok tidak berhasil. Melalui organisasi, melalui partai PKS. Tetapi sangat kuat. Ada apa sih? Ente sembarangan ternyata ditinggali aya sabaraha si ulama nu kuat di Indonesia urang mah teu pernah mendeteksi sampai dinya Amerika mah sampai ka dinya siapa di Jawa Timur siapa di Jawa Tengah dan siapa di Jawa Barat emang teu diteliti iyalah kuari teh dihijikeun teh hanya sorangan nu main NU sakitu ayana FPI emang geus kos kitu motifna HTI atuh emang geus kos kitu Hurud kos kitu henteu salah kabeh ge tapi teu pernah bersatu ketika tidak pernah bersatu amun ditumpangan kunyana jadilah perang maka kaum thariqah kuari bangkit deui yu urang kumaha carana untuk mempersatukan bangsa jeung negara supaya urang teh memiliki ieu negara urang Nusantara Indonesia teh milik bangsa Indonesia mulai ahli-ahli thariqah dararatan kuari teh ka tokoh kadi mah dicaritakeun teh sampai ka gubernur sampai ka presiden sedang mengkaji siapa sih ahli thariqahnya siapa sih tuh nu mantap kula sok nyaritakeun kitu teu sambarangan bisi engke aya di MPR aya kula di ditu kadeuleu ulah kaget tuh siapa sok teu percaya bae ka aing heran mah lain lalagan Masya Allah kuari mulai dihisap Indonesia oh ternyata pola pikir Indonesia berlai sangat luhur sangat maju sangat dominan sebab telah membahas bukan Indonesia saja membahas Suriah, membahas Baghdad, membahas Yaman, membahas Turki, membahas negara-negara ASEAN terus bagaimana cara menyatukannya geus kaambeul ku Amerika
Maka NU ikut main, Kiai Hasyim Muzadi ditonjolkan kembali. Yeay, nu mentak ge, ulah macaan koran bae, ulah deulean TV bae, lamur mata sia. Mana kan ngaji ku aing dibejaan ku ari. Yeay, sebab nu bergerak tiba heula thariqah. Kemenangan Baghdad di tangan thariqah, kemenangan Indonesia khususnya Banten di thariqah, Kiai Hasyim Asy'ari melalui thariqah, Yaman melalui thariqah, Suriah melalui thariqah. Ketika geus acak-acakan thariqah, sebab berjuang tanpa thariqah. Cak lu di luar naonnya. Pokoknya sama teh nyaho bela. Tuh, berjuang di organisasi tanpa ieu teu jalan, berjuang di partai tanpa ieu teu jalan, tipu doli pidato tanpa ieu teu jalan, Haji Pendi maca mamaca kutub-kutub robani tanpa ieu teu jalan. Teu bangsa dihianat ku Tuan Syabdul Qadir. Tuh. Tetapi ketika ahli thariqah numbus bergerak ngaji lillahi ta'ala, ceramah lillahi ta'ala, dakwah lillahi ta'ala, di organisasi lillahi ta'ala, di partai lillahi ta'ala, melangkah dengan pasti lillahi ta'ala, gugur di medan laga karena motif lillahi ta'ala, ridho Allah. Aku hari mulai aya naon gak karak sapotong tak carita ta. Karak sapotong ta. Waduh, geus jam 10:30. Karak sapotong ieu mantep jasa ieu. Lantaran ieu deuk nyaritakeun Nusantara ieu mah. Lain lalagaan ieu mah. Bakalna saha ieu nu jadi pelopor engke. Saha nu jadi pemersatu engke bakal. Sebab naon? Sebab ti Gunung Karang geus turun informasina, ti Gunung Kencana geus turun informasina, ti Gunung Gede geus turun informasina, ti gunung nu aya di Jogja, gunung geus tarurun, tuh di Bima anu henteu pernah bisa kataekan ku jelema tanpa melalui kuncena geus turun. Nyaritakeun naon ieu sarua? Nyaritakeun kebahayaan Indonesia. Lamun geus tarurun nu ku sakararitu mulailah da turunakan ka ahli thariqah nu kos kararitu mah beda deui nu turun ka Haji Pendi kan juri nu turun ka mang nu turunanna teh bangeus sakuntil anak nu turunna atuh ieu mulai ya Allah ya Rabbi. Nah nu mantak aya naon di Indonesia kok bisa jadi kuat kieu. Amerika ge kaget. Masya Allah. Tuh. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatu. Fitnah, cobaan. Aya naon bage cobaan. Ketika orang magahan ngaji kiai, sapira kiai tamat SD ge henteu. Haju tamat nama SD ijazahna ge geus di daharayap. Sapotong ayah sapotong eueuh. Begitu datang partai Golkar nyana ilu kiai goblok. Kurang gede gob. Siata nu neruskeun. Sakola henteu lawan henteu ilu di partai. Ayo geus kumaha tuh? Ngadoakeun kiai mah, ngadoakeun ulah ilu sebab mun ilu mah kabere asal geus kabere moal beres. Ngadoakeun mah mudah-mudahan kabere bae. Nu bener tolol kabeh. Asal geus ilu kadinya pareum. Asal geus ilu kadinya pareum. Geus teu diakui deui. Ku ari nu diakui kiai teh kapan kiai Salapi. Ketika jelema nyieun pondok pesantren modern, santrina 5.000 10.000, bagus. Salah henteu. Yang perbandingan sangat bagus jeung sangat dominan. Bahasa Arab bisa tidinya, bahasa Inggris bisa tidinya. Bisa jadi bupati jebolan pesantren modern sangat. Tetapi ketika nyaritakeun ibadah eueuhna naonna, tur kiai nu pondok pesantren teu diakui masyarakat bawahnya kiai.
teu kabeh ku muridna doang tuh kiai ai masyarakat mah teu nyebutkeun kiai tuh siapa yang serikeun heran tapi kiai pondok pesantren salap mah nu kuarina dihira barang datang bae ka lembur mulai tab ka mana tab kiai sorangan nyebut ustad masyarakat geus ada kebelan euy kiai mana kiai nang saja buat kitu nang Allah kebelah dituna woi mama nukan kemana ji mulai geus tuh sebab naon sebab ai kiai modern mah kapan aya sekat jeung masyarakat tadi aku kiai ku masyarakat tapi kiai salaf mah kiai ulang henteu ka mana henteu aduh kiai mah tuh naon penting ngariung oh ya siap ngariung menang dua poe kiai hampura kunaon abah kula paeh pangmandiankeun siap yang ngising didinya kiai didinya kiai nu mandian geus beres di pandian kiai bungkus kiai kiai salatan ku kiai siap kiai jauh sasa panggul habek siap gitu kiai mah aduh ge mangos kos gitu mah teu mau kos di masjid kiai nongkrong trong kiai dohor ngadaguan jelema eueuh kapan azan panjana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sugan aya masyarakat datang keneh bae geus salat ratib keneh Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar hayya shalah ya faqad qamati shalah qad qamati Allahu akbar la ilaha illallah Allahu rabbah keneh bae salat ka ibarat sorangan bae usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin imaman lillahi ta'ala cak anu tatangga euy makmum na mana ulah ngomong Allahu akbar geus beres sugan rakaat kadua anu datang kan lumayan geus teu kudu niat deui maksudna geus lamun niat imaman ke rakaat kadua datang geus teu kudu niat jadi imam deui kan ngeunaheun sugan rakaat ka sugan atuh keur tahiyat hating datang ka tahiyat eueuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah geus beres nah sugan keur wiridan datang datang ka balik sorangan diborong punya mantaknya kebal-kebal macamnya dijual baik itu kok aing masih nabi lain kitu masalahna ya dicaritakeun sote nyana terus bae zuhur asar magrib isya sorangan duaan tiluan aya bae terus nyana imaman eueuh bae terus istiqomah ngaranna di dinya kade sebulan 2 bulan setahun 2 tahun Allah ku istiqomahna nyana kabeh menghormati si anu aya mah itu getol jasanya nama aya jelema ka masjid bae alhamdulillah aku lagi kadinya nya kerek bae di masjid kebal-kebal diakui masyarakat coba kiai modern malah ya sebab naon beda niat nage ke waktu mondok nage hayang bisa ibadah henteu hayang jadi ustad teu hayang jadi kiai hayang bisa ibadah atuh geus bae kuari wudu bisa salat bisa ibadah Allahu akbar teh kudu aya batur atuh ibadah mah Allah niat di pondok nage deuk ibadah aing di pondok pesantren modern mah niat nage susuganan aing geus boga ijazah mah ke ditarima jadi lebe mudah-mudahan jadi amil jadi depak ya emang niat pakai kos gitu jadi kumaha tuh teu kumaha eueuh nu salah eueuh sugan disalahkeun lain lamun pondok pesantren modern atuh deuk saha nu maju kemajuan dunia terletak pada pondok pesantren modern kemajuan ibadah di pondok pesantren salaf ulah silih salahkeun ulah sia mah sok aju nyalahkeun ka aing lain ngan di pondok pesantren modern mah moal jadi wali moal sakitu doang pondok pesantren salaf hese jadi wali itu komo nyana moal jasa moal sebab naon ta'alluqna hate tuh anu lah okorlah wah nah ieu kacaritakeun fitnah teh antep kenang Allah ngan urang kiai datang ka mana dakwahna ngalarangna
eta kan aya persenan ti Gusti Allah. Oke anu mah terus bae dakwahna amar ma'ruf nahi munkar. Pemuda nu mana nu kuat aya nilai, jelema nu ngagelok nilai. Lamun urang nyaritakeun di Sukabumi loba jasa kristenisasi ka ditu mawa supermi dan lain sebagainya, cobaan ti Gusti Allah di urang kuari. Ketika karyawan nu lain Kristen diasingkeun bahkan dikaluarkeun, cobaan ti Gusti Allah. Kuat apa henteu? Ulah jadi kabingungan. Ieu ta ayatna in hiya illa fitnah. Tuh ternyata kos gitu. Urang boga pamajikan hiji, kemudian nyandung dua, nu kolot galak atau nu kadua galak. Ulah bingung, fitnah, cobaan. Ulah bingung, ulah tama. Engke ge koleng sorangan tama atuh. Ternyata tanggung koleng 3. Ayo geus. Tanggung koleng 4. Geus 4 teu bisa baliknya. Sia kurang cicing dia puyang aing balik ka mana ieu cekna teh. Kanu kolot nyarekan bae, nu ngora kitu kene, nu katilu kitu kene, nu kaopat kitu kene. Aju goreng lah aing mendek ngagejeburkeun maneh bae. Tungtung nama lain indah nyandung, ngagejeburkeun maneh. Ulah bingung fitnah, kabeh ge cobaan, harta cobaan, sehat cobaan, penyakit cobaan, ilmu cobaan. Nah iya kuari nu kadeuleu ku urang perumahan gerejana cobaan. Lamun urang teu dicoba moal kayahoan luhurna urang. Ye, cek Imam Ghazali teh mah urang susah teu boga nanaon, puasa bae. Ka tukang karti mah kos kitu mah. Jelema puasa bae teu boga nanaon karti tuh. Jelema mah mun di restoran puasa karek hebat. Ye, jelema cenah teh mah cicing bae sorangan bae di imah. Atuh pantes cicing bae di imah sorangan. Aju tilok loba omong atuh pantes. Ngariung coba. Tah di loba jelema aju nya cicing bae eta karek hebat. Ye, atuh aya cicing bae di imah di kamar bae tilok loba omong atuh pantes. Bisaeun teu kabeh ge kos kitu mah. Teu, je. Nah, lamun aya jelema narurut ka urang ngaji atuh pantes. Tah di tengah-tengah jelema anu teu nurut ka urang ngaji eta hebat ngaranna nu kos kitu. Ye, parangsana. Anta walina faghfir lana. Oh Gusti terenganan nurunkeun cocoba ja Gusti anu nyasarkeun kanu ku Gusti rek disasarkeun nuduhkeun kanu ku Gusti nu rek dituduhkeun atuh sadaya-daya orenganan tama mutlak badu Gusti atuh Gusti abdi tadi cumarios ka Gusti lawan syita halak tahu min qablu wa iyai hampura Gusti faghfir lana Gusti muga ngahampura ka abdi sadaya warhamna Gusti muga ngarahmatan ka abdi sadaya bere hampura bere kadeudeung da Gusti mawa anta khairul ghafirin Gusti mapang bagus-bagus tanu ngahampura lantaran makhluk mah ngahampura kadang-kadang aya tumpanganana aya tungganganana aya udang di balik batu daek aing ngahampura ka sia asal anu ku aing nu mantak dihampura sebab sia mah anu Allah mah tanpa aya unsur-unsur mere hampura jeung rahmat tanpa aya gorod-gorod nu lain iskuning Allah mah mun geus kahampura ngahampura bae mun geus karahmatan ngarahmatan bae kitulah hararudang deui dihampura ku Gusti Allah. Masya Allah, mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat nandangan fitnah ti Gusti Allah, dibere teger sakilang fitnah ambalaya, dibere akidah urang mantep ka Gusti Allah, bisa ibadah ka Gusti Allah dengan mantap, dihijikeun jeung para wali-wali Allah, dihijikeun jeung ahli-ahli Allah, diberi pangampura jeung rahmat Allah bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.